Woi. Ibu-ibu olahraga rumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Ibu-ibu alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina mana. Ingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak ini dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipirik kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing silah bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur. Rumah ngatur dihandap niwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecor kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga pangaosan teh sing hade pangaosna pangajian teh sing alus pangajianna. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah bapak kiai turtas santri puku simkuring dipihormat guruwanen pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur bapak camat kades kadus RW RT BPDLB tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit BLT anu hormaten simkuring ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter tuluy ditanya naha bet ka dokter jawabanana hayang sehat. Tah ari ibu pangaosan sabenerna hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Pun lanjut Pak Ustadz Ridwan papatahan kakuring yen jalma teh ulah poho kana purwadaksi ari poho purwadaksi teh poho kana cita-cita mimiti jelema sangsara daek usaha cita-cita hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok poho kana sangsara aya rakyat nyaralon hayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok poho ka rakyat. Maka iya oke cek ibu hayang boga ilmu pertanyaan anak lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak ibu siap henteu da loba jelema baroga ilmu tapi naha ngadeng sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina well da ngaran-ngaran ilmu mah al ilmu nur ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya urang kabeh baroga ilmu nu leungit teh oncorna maka teu saeutik jelema baroga ilmu tapi paroek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ki heeh. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep.
kabeh ge nyarana mau ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea asongan Quran wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu ta eta teh dalil nyarek pasea tapi naha ustad ge parasea apan ieu boga ararapal ka salaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah jadi berarti pertanyakeun kana awak urang nu mahal teh lain ilmuna tah pagaweanana. Bisi bapak kurang percaya, ya ibu-ibu teh geus baroga ilmu. Yuk urang tanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Nyaritakeun kagorengan batur dosa? Popolotot ka salaki dosa? Tuh Pak geus apaleun tinggal tanya iraha deukeureun. Cahaya nu mahal. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya tina ilmu? Tah hiji jawabanana qalbun salimun, iwal teh jelema nu hate bersih. Keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur bodoh wae ngewa ka batur komo pinter moal teu ngalayak batur. Keur jadi rakyat wae sok nipu komo jadi pejabat moal teu koruptor. Patak nu ngaran kahirupan teh tangtukeun lain beungeut nu kudu alus tah hate nu kudu alus da beungeut mah kitu keneh. Beungeut hideung hayang bersih tinggal meuli skincare ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Tah nu kudu kurang didangdanan teh geuningan lain sakadar beungeut tah eusi hate rambut gondrong bukan pembohong leuwih halus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Mata hakikat hirup teh geuning nu kudu kurang didangdanan teh eusi hate disebut qalbun salim. Lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana bakal loba jelema nu kabantuanana ngan paur mah lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta muding adigung dina hirupna make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongko tinggal teh dieu lebih ka dieu gigibrig jiga nu satruk hayu urang panaos palahan pokoe ngomong ka tetangga nu gigireun ieu teh 40 gram di salaki kumaha cek tetangga saha nu nanya. Kernawan harta dipakai alat kasombongan. Aqimus sholah wa atu zakah. Jelema nu boga harta teu cukup ku salat kudu bareng jeung zakat. Mun nu sangsara bebas teu kudu zakat da teu gableung. Patak hakikat hirup teh tangtukeun nilai hate. Kernawan tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Ampura nu boga saragam juga sindiran. Kernaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nu kudu disaragamkeun lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena loba jelema tiung saragam baju saragam tapi papasehaan angerken. Patak ieu teh kabeh ge Pak Ustaz Ridwan hampura ieu teh kabeh teh palsu. Tegelis-gelisna ibu make make up, make blush on, make parfum ongkoh jerojoy puring kabita teu. Nah hama kejen teu kabita sabab puring apal ieu mah konsep palsu. Wajar ibu duk pengajian di bedak wajar di pampung wajar make lipstik wajar eta mah kepalsuan da aslina ibu mah tuh nu di imah anu daster merengke anu kameja ngalek-lek soe anu dikekepan bau keleh tah aslina ibu teh eta. Nana gerhana ceramahna asli palsu hampura deuk ngaku palsu. Kalebah mana kuring palsuna ceramah mah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin ulung nu butuh narang nu susah. Ibu ulah waka nyebut alus kana ceramah kuring da eta mah karek ngomongna panjang lalajo bageurna kuring. Ya, ieu mah karek ceramah nyaah ka fakir nyaah ka miskin. Nolol we Pak Ustaz Ridwan naik ka luhur panggung sae jang ceramah teh. Memang kudu kitu urang teh nyaah ka fakir miskin. Ayeuna mah hampura amplop ti Bos Erwin teh tong ditampak. Nah, Pak Ustaz bekejem gitu apaan cek salira kudunya apa pakir miskin dak salira mah mobil boga sawah boga imah boga maneh mah lain berieun di dieu kalau baberieun pakir miskin tak kumaha lamun amplop kurang dikeun ka pakir miskin kumaha cek kuring lain tata dina telepon hanas datang berarti palsu. Nu beunghar asli palsu hampura palsu. Nu beunghar dek menikmati kabeungharan kumaha lamun gaul jeung jelema nu leuwih beunghar. Boga imah hiji ceuk nu miskin mah pan berkah alhamdulillah pan nu beunghar mah teu kaopan panas kudu boga 2 sertifikatna kabangkeun nyieun imah 2 mobil hiji ge hayang 2 BPKB na dikabangkeun imah 2 mobil 2 heueuh ceuk umum alus ngan eusi sirah mah ngebul tiap bulan setoran. Jadi aslina urang teh saha? Tah aslina urang mangan hiji Pak disebut teh hamba Allah.
lamun jelema geus jadi hamba Allah ngahambakeun dirina ngan sakadar ka Allah ulah ngaku hamba Allah ayeuna hamba nafsu nu digugur teh nafsuna. Lamun bener urang hirup hamba Allah disebut innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah. Tanya ayeuna ieu pangaosan nah jeung Allah teuing teu percaya. Nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok. Ayeuna tanya awak kuring eta kitu bebengok maneh ceramah nah jeung Allah aduh kateuing kula bakal percaya. Ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Kompak kabeh awak ka pengajian haten marah rujak kieu. Sudon teh haben wae. Lamunana gerhana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet ku ibu berarti ceramah kuring can jeung Allah. Naon atuh jeung duit? Mata ngamusrikeun teh ulah kabatur geuning urang ge nyaga patekadan teh. Da jalma anu bareng jeung Allah mah sifatna bakal sifat Allah, kahayangna kahayang Allah, kaputusanna lagi bakal kaputusan Allah. Teu boleh narima we hirupna. Batur beungharkeun bae kaputusan Allah, urang sangsara sabodo we asal ceuk Allah we sangsarana moal burung hirup. Pan anu beunghar mah kadang-kadang capek hate ibu. Datang corona linu karena sirah coba nu sangsara batuk saeutik eta diangan. Malah mandar hadirin kaum muslimin beunghar jeung miskin ternyata jadi alat media ti Allah Rabbul Alamin. Nu beunghar engke di akhirat bakal ditahan heula teu cukup ku salat sabab bakal ditanya di mana harta dipake naon. Naon nu bakal ngajawab pan bibir mah dikaput nu ngajawab ieu ti pagawean. Resep ka budak yatim, resep ka jalma ya miskin, loba nulung kanu butuh, loba nalang kanu susah. Nu miskin direret ku juru panon di akhirat mah jadi pembela, jadi saksi hareupeun Allah tina harta awak urang. Di mana harta dipake naon? Panagog nu miskin. Abdi Gusti saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi, abdi Gusti saksina hartana dipake ngabangun imah abdi. Mata poe ayeuna nu miskin direret ku juru panon, di akhirat mah nu beunghar bakal neneangan eta si miskin. Mata jelema beunghar teh kudu nyaah kanu paling paur jelema beunghar pediet tah wilujeng si miskin nu bakal ngadegungkeun huluna. Di mana harta dipake naon? Jawaban sarua dianggep fakir miskin, nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti dagor babatokna mata kurang nginjem kabang emok teh si eta kutara merena tuh. Patak hakikat hirup alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna papasangan disebut ajwaja. Beunghar jeung miskin alus jeung goreng daek jeung kedul luhur jeung handap awewe jeung lalaki hampura manusia tempatna. Bener jeung salah kurang osok bener osok salah osok daek osok kedul osok. Matak lamun jelema wawuh kana kamanusiaan geura eureun nyaritakeun salah batur da urang osok salah juga batur. Weh gerak-gerak jadi teken kedul batur da urang ge osok kedul jiga sing saladar atuh urang teh manusia lain malaikat. Patak hakikat alam hakikat anu kudu urang dibaraca dari alam syariat mah atuh ibu aduh ampura teuing loba salahna. Kapan deui hampir pahili hancip antara kuring jeung Pak Ustad Ridwan. Urumui teh Ustaz Iwan al-mukarrom cingan ada dewek Ustaz lagi. Malahan belah ditu teh aya hancip punten cenah ieu mah ditutup. Nah cinta aya naon pancip aya pangaosan atuh cinta bios abdi uwi saha cinta ustadna ustadnana kalem we cenah da bakal telat bari ka urang gitu. Nah sabab lalajo ku panon ieu pan ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar soban ngagaplek abdi ge ngarti abdi ge nyaho. Apal abdi ngaran ustad udeng badak gamis ngansar sorban ngagaplek lamun kuring pakaian kitu hampura bakal dihargaan ku batur wilujeng sumping anu karo. Coba galeuyeung ti ditu ka dia da eueuh kalaka well buat eueuh nu salamualaikum. Malahan mah bieu panggil arasup ka ditu tuh kana ruangan itu panjang teh marenta doa ibu-ibu marenta dipoto. Keun bae alam beda teu naon dan nu disebut beda teh sakadar bajuna sakadar wujudna sakadar bentukna. Sahadat kuring sarua, nabi kuring sarua, kiblat kuring sarua, umroh kuring sarua, haji ge kuring sarua, Quran jeung hadis kuring sarua, nabi ge kuring sarua. Naon nu dipake alat perbedaan
patak hayu gero urang hilangkeun dina hate tong sok ngabeda-beda banus waktu dah hate balik dari kana hate lamun jelema hate geus alus keputusan teh bakal keputusan Allah ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot tampah tak kahayang urang mah nu kasep bari beunghar tapi Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu can sanggup ibu dibere nu kasep bari beunghar can sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan pan awet rajet kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balikeun teu kajeng patak beulujeng kanu garablog salaki petot pukut piara paraban etang-etang gaduh marmot we aya hikmah di balik coba jeung nu kasep bari beunghar ini kadadaha kata Sikmalaya leos kamol deuk meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicopot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha si neng itu nuhun bapak kumaha bapak sami-sami da juga jang ilek atuh pamajikan mah bade meser tiung semi-semi mah bade ngagaleus selop semi-semi mah bade baso sami-sami pertanyaan ari ibu hidang henteu tina kecap sami-sami tapi jadi ngamuk lantaran kasep jeung beunghar coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun ikra ka imahna jor kawin jeung itu geus teu butuh aya hikmah di balik eta sehingga keputusan terbaik teh geuning keputusan Gusti lain keputusan urang Bapak Hajat Bos Erwin wajar hajat dikieu kenapa 7 penting wayang golek ceramah ongkos silahkan keur jelema aya ngan anu teu boga tong maksakeun maneh ieu mah urang teu boga level hayang sarua wayang golek tabuh bajidor tabuh joget luhur panggung isuk jeblek pas ditanya cinta kunaon ibu kamari joget ayeuna ceurik kieu geuning takdir Allah tibu berhajat ke di hutang lain nyalahkeun takdir leboh kahayang tong sagala Allah dituding atuh sedengkeun eta teh perilaku jeung perbuatan urang ibu randa ngora-ngora budak korban cerai terjadi naha Allah dituding teu sadar yang awak urang goreng patut masing-masing salaki egois pamajikan goreng adat pan moal euceul rumah tangga aing geus cerai Allah dituding lain Allah nu salah ibu tah nu goreng adat lamun pamajikan alus memerenang alus budi hade basa merenah ucap tekad jeung labahna moal mungkin dipikeun ku salaki ieu mah lamun pasea lawan dasar bebeakan kumaha ngomong si bagong kumaha salaki naon mah nyebut bagong berarti aing sabebeting hees jeung dikana beuki ngamuk bapak kumaha anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu ya rag-rag talak budak korban Allah dituding lain Allah nu salah ibu nu goreng adat coba lamun hirup bareng jeung Allah taroskeun ka ketua MUI nu kumaha kitu hirup jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hatena bakal jongjon lamun nyantel ngai jeung pangeran ibu amak ka salaki itu wajar sok we biridah amak ka salaki tagukeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh nanggep bari maca ayat kursi jadi anggapna jurig cai nu asuh tuh bro duit 2 juta temalan ku ibu bari sawer sadaqallahul adzim mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana lamun jalma bareng jeung Allah katilu sifat tadi bakal sifat Allah ari sifat Allah asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Rajab ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khabir tapi kaya sobur mana hiji we sok sifat Allah tapalkeun awak urang euy ayeuna sifat Allah Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih dihargaanana ibu ku batur lantaran Allah munian kagorengan ibu dihormatna gerhana ku batur lain kuring nu terhormat tapi Allah munian kagorengan kuring nu sanyang itulah Rahman Rahim Allah Allah nyiptakeun manusia boga aib ditutupan nah ari manusia kalah silih cokelan aib asa ngaleuwih hirup teu kaur batur salah bibir teh monyong-monyong tong sok kitu itu lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama genjing moal
berarti ibu mah lalajo leho lain apa comro. Nu didagangkeun adalah comro, anu nolo adalah leho. Leho tina irung, comro disuhun. Nah make nyebutkeun geuleuh, da eueuh judulna comro digalo jeung pol. Kertas teh warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna lantaran aya warna bodas nu lainna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Cing tong lalajo salahna atuh kali-kali mah urang ngahormat kana bener. Kahartos ieu teh. Ibu lalajo budak tetangga dagang comro atau leho mikir gunakeun lapad bismillah. Kalau yang nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tembongkeun sifat Allah nyaahan asihan dedengan. Kumaha lamun dagang comro teh anak aing, kumaha lamun dagang comro teh incu aing, moal payu lantaran polo leho. Ka dieu saja mama teh hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Wayahna tah 10.000 ngan teu hayang mama comro sing-singkeun ka itu dibalong keur para gurame. Sebreng lohona eueuh antep comrona payu comrona lantaran leungit lehona. Tah eta teh bahasa tubuh ilallah taubatan nasuha. Hei manusia tong kalangsu dina kagorengan sabab Allah moal nempo gorengna tapi Allah nempo tobatna. Keren ya Bang. Padahal hakikat alam hakikat hirup teh di mana atuh urang? Lamun jalma geus kosong hatena disebut we takholi. Lamun jalma geus bisa nyician sifat Allah kana dirina disebut tahali. Lamun jalma geus ngahiji antara sifat diri jeung sifat Allah disebut tazali. Kan panggih teh jeung jalma kitu. Nu disomongkeun subhanallah maha suci Gusti Allah tapi batur nyen gedong nyeri hulung. Nu diomongkeun subhanallah batur meuli motor atuh kangen. Nu diomongkeun subhanallah batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil modal. Mana subhanallah pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah cicikeun kana awak lamun bibir ngomongkeun subhanallah maha suci Gusti Allah na teu era hate kotor dikaruput naon beda jeung kadongdong alus luar rumet eusi. Weh genah ieu ceramah lu unggul demi Allah tah teuing ka harti teh ka sinirah. Ari ongkoh alhamdulillah. Alhamdulillah teh boga makna alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Nah atuh ari puji nu Allah tapi hirup asa kapuji wae. Tarawih oge 5 poe alhamdulillah tarawih ke-5 lancar. Kagenep ka-7 eueuh status horeng eureun tarawihanana. Eudeuk tahajud OTW tahajud. Asa lieur ngabandungan we. Isu ge ibu teh bakal digoda ku tetangga ku naon euceun jiga nu tunduh ngaos dong. Nah hari datang ongkoh alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi naha asa kepuji bet dipuput ku awak urang. Komo alhamdulillah teh punten pake alat lapan alat pikeun bersyukur ka Allah. Boga imah alhamdulillah, boga salaki alhamdulillah, boga harta alhamdulillah, maju hirup alhamdulillah. Can katempo gawe mah can bisa disebut alhamdulillah sabab Allah mah ngarep-ngarep gawena lain ngomong. Iqrarun bilisan wa amalun bil tuh geuning urang teh karek ngomong alhamdulillah teh ibu lamun ibu tumarima kana kodok-kodar pangeran hirup teh pek narimakeun disebut syukur. Awak badag tampak dipoto teh tong nyangeyeng kieu teu kunaon ibu dipoto nyangeyeng ngarah ka tempo langsing ka eta teh penipu teh ai palebah nempo pepena langsing palebah papangih di Ciamis buheukeun gede. Awak gemrot genut masa bodoh cirina salaki nyenangkeun tampak we. Ieu belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun cita-cita hayang langsing. Waduh ngan sok senam dalin langsing kalah kabeuki meber dan geus senam goyobo comro misro liliwetan ongko toong salaki beuki meotan mikiran hutang urut baso. Geus narima deui. Bulu panon alus ku Allah diciptakeun kalayan ponok kan nah ku cakicit hamba. Teu narima meuli 100.000 samung peluk-peluk ka luhur pan nempo urang teh pot jiga nu cacingeun kiceu balik ti dieu pan ieu teh lain desa ieu wungkul datang teh abdi yakin nu mau motor teu sieun ku angin ngagelebuk awal angin ngagelebuk bulu panon nilep duanana tikus lu kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon alis geus hade da teu riweuh jelema boga halis ku sabab teu narima kana halis kero ganti ku patrok
balik ti dieu paseh ajeng salaki nah leungit hiji patak jelema nu senang jelema nu tenang hiji we nu alhamdulillah katempo gawena jadi hirup teh iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan ulah sakadar nyarita gawe komo nu disebut Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung kaopatna la ilaha illallah ulah pasea ayo urang mah nempona cara maca lain gawe sanggeus maca ari cara maca mah Pak punten bakal beda antara bapak jeung kuring cara maca bakal beda aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar pas ditanya teh hayu cenah tahlilan deui nah ngeunah cenah euy kareh nya heuh da molor sia teh aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha cinta mang nah teu tungkul kalah ngagideug tempo kumanehna tungkul ngadon sare jadi emang di budak gideug ngaran naon ngarah teu sare tak aya deui nu muih illallah 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 eta mah batur dahar golokok di buruan ongkek ya isu kan teh mung tahlilan deui kenaha kapok sabejarkeun tong lalajo cara nu tungkul nu ngagideug nu muih eta mah sebatas cara tapi tetap nu dibaca mah la ilaha illallah tak geus bisa maca amalun bil arkan gawe atuh kulapad la ilaha illallah teh naon gawena la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Allah leungitkeun diri nu aya adalah sifat Allah nah itulah disebut hamba Allah weh nyaho mata kuring gigian teh hayang tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah tapi ka detik ayeuna keur direangan mana jelema nu bareng jeung Allah kadang-kadang mapan ditempo jika bareng jeung Allah pete jeung nafsu koream nuturkeunana pada hakikat hirup tina la ilaha illallah teh ulah sok jadi perselisihan paham bahkan lamun jelema geus kosong hatena disebut takholi geus nyicikeun sifat Allah disebut tahali maka geus ngawujud dirina jeung sifat pangeranna disebut tazal kakara disebut innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Gusti Pak jelema nu boga ilmu hirupna bareng jeung Allah beuki luhur ilmu beuki tawadu ngaran tawadu hiji batur dianggap lebih halus batan urang dua batur dianggap lebih terhormat batan urang sehingga diri temu sapir hayang dihargaan batur tapi dirina mampu menghargaan batur dirina geus teu hayang dipuji batur tapi dirina mampu muji batur dirina geus teu hayang disanyung batur tapi dirina teu boleh hayang nyanyung batur aya teu jalma nu kitu rata-rata menghargaan atuh aing ya bangkong deuk ngahargaan batur ka urang kumaha lamun urang teu mampu ngahargaan batur deuk ngajen batur ka urang kumaha lamun urang teu bisa ngajen batur deuk kahormat batur ka urang kumaha lamun urang teu mampu ngahormat batur mata Islam teh pek geura silih ajenan sanajan beda bener Bu tuh geus kahiji hirupna teh jeung Allah jeung sifatna lain jeung Allah jeung sifat-sifat Allah pada kalakon hirup kosong hate Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nu dibaca lagi dua rupa hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebut bangsa urang pinter maca Quran ngan teu bisa maca alam agama alus ngan ekonomi sese bangsa batur pinter maca alam ngan maca Quran rada hese akhirna ekonomi naik ngan sombong mata ke umat Islam komplit Quran buka alam ge baca Cina kunaon beunghar pila kadar mikiran reungit di pikiran osok nyocok maka Cina ngahadirkeun obat nyamuk bangsa urang lamun lieur ngalegleg obat nyamuk bangsa batur datang ke negara urang nempo lautan aya budah bawa ke museum budah laut jadi keresek bangsa urang meuli keresek keur ongkek bangsa batur ngagali tanah anu jero kurumuy emas Freeport Papua bangsa batur ngagali tanah anu jero hijil timah tembaga Bangka Belitung bangsa batur ngagali tanah anu jero hijil gas alam tuh Garut perbatasan Pangalengan milik Australia milik Amerika bangsa batur ngagali tanah anu jero hijil perungu tuh
Sulawesi Selatan bangsa urang ngagali tanah anu deet rol boleh tarik tambang jadi tambang emas milik batur, tambang timbang milik batur, tambang tembaga milik batur, mengurang mapan hiji tarik tambang lumayan pokok lebih kayak gitu. Pinter maca Quran ngan teu pinter maca alam, akhirna beda sahuruf jadi pasea ngan hampura kalau maca alam bodohna biak dikarep. Kunaon Bos Erwin jadi beunghar membaca alam. Nah, hartos ya. Gera baca gerayu. Pangaosan kade lamun dibaca kade pengaosan statusna ulah jiga orang. Apaan orang itu puasa, osok puasa 30 poe sarua jeung urang cici ngajepat teu dahar teu nginum moe maneh ternyata proses deg ganti kulit tapi ngaran anggar orang. Kade pangaosan teh ulah sebatas ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tema, ganti penceramah tapi aya nu poho hate teu ganti-ganti. Nu rungsing anger, itu akur jeung dulur anger, nu pasti aja tetangga anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe. Hate ganti mah hate lain tiung. Lamun pengajian ngiblatna kana baju salaki nu jadi musuh Senin kudu bodas maju bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh rebo beureum kabeh jeung salaki ka mana maneh pangaosan eureun awan situ kafir ka salaki nyebut kafir baca salaki lain bab kafir aing mah jangar kana hulu hampan di bagian baju ganti hate ibu goreng ka salaki bubar ngaji tangkep salaki aya engke salaki bakal nanya mama ini mah ngaos deui nah bapak mi barang wae eta ku resep robah hate nu kudu dirobah teh geuning lain bajuna Pak ieu na hartos ya nu goreng patut ka indung bapak kali-kali nganyang kirim naon ka hayangna tanya ka resepna moal mata rugi anak. Ibu pernah ngomongkeun tatangga datangan menta hampura samemeh urang maot punten dosa ngomongkeun batur sarua jeung urang keur ngahanca ngadahar dagingna batur. Wah karaos tuh matak sok baca hayam baca gara sok daerah ibuku hayam bulu hayam jadi kok balan kuring urang Pangalengan Taufik Hidayat ayeuna teh jadi Dewan DPR RI Partai Gerindra balana pada di Mulyadi naon modalna ngagebugan bulu hayam kok kening dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin ti kotokna eueur aduk eta tulangna apaan ieu kaum sebelah ayam kabeh manfaat matak manusia lamun teu jeung Allah naon manfaatna lamun manusia hirupna lain jeung Allah naon manfaatna bahkan ditemak ku ayat Quran ulaika kal an'am baduhum adol manusia nu ngabarengan hirupna jeung hawa nafsu leuwih atah adol tibatan satot domba ngencar nu dicopot daun sampeuh manusia ngencar punten daunna didudut sampeuna dirabut beutina dialah kulitna digoreng pagerna dileplek kapanggih kuno bogana dikade bener mata hirup jelema bareng jeung Allah kakara disebut manusia ari hirup jeung nafsu mah teuing mana manusia bawa-bawa urang mah keur nyamar Pak nyamar jadi jelema ari hate-hate kadal ari wujud-wujud jelema ari hate-hate lonok ka kidul nepi jiga kidul ka kaler jiga kaler hideung kana hideung beureum miru beureum hejo miru hejo ka ditu ngagorengkeun si A ka dieu ngagorengkeun si B alah wujud jelema geuning lono ade bisi keur nyamar urang bener ibu dan agarana teh kade bisi keur nyamar jadi kiai mata embung urang disebut sabab hirupa ternyata ukur disebut batu dan agarana disebut ustad disebut kiai disebut ajangan teu sudi tambah jeung embung sabab kuring nyaho gawe talung kana jadi tukang son sidik manggul sona sidik menerkeun mixerna katempo gawena tah pertanyaan ari ustad naon gawena disebut ustad disebut kiai bawa kana gawe warasatul anbiya pewaris para nabi beuki era palebah mana erana nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di Ciamis aya nu bareuh tong sok aakuanan eta mah kalingsi Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk bisa air dibikeun nana gerhana cik batur ustad pen tajamna dibikeun moal
2 kali sudona terus eueuh nu balik ieu jelema talung balik daripada danoraka. Berarti lamun kuring ieu jam di peta ku ibu teh dibikeun artina nana gerhana teh can kaasup jelema istimewa Pak. Artina kuring teh manusia biasa. Ibu kuring adalah ibu boga barang anu alus di peta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Ternyata kuring teh manusia biasa. Kusabab kuring adalah manusia biasa, mata wajar bajuna baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, sunah. Sabab kuring apal si Amis teh Jawa Barat, mata teh yang nyerita Indonesia, si Entang Tengtong. Mal nurutan ibu kabudakeun, awas jangan main sisi balong, nanti digejebur. Awas jangan main sisi solokan, paling keh. Kurumoy akina di kota, woi cucuk kakek dicari-cari gok di dieu, begitu balik. Lain teu bisa kuring ceramah ku bahasa Arab, ngan kapasitas kemampuan ibu bisa teu narima ceramah bahasa Arab, ibu linglung abi jangar. Lain teu bisa kuring nyarita Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate nartos teu. Boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun di maghrib. Yang teu bisa dibalikan deui. Otak sunah we. Tuh. Kena baca deui kurang getuh Pak, sawah baca. Di sawah aya belut. Di sawah awak baya bangkong. Di sawah melak pare, tapi naha nu dipelak pare tapi juput milu hirup. Allah teh nyiptakeun bapa teh supaya ka surga, tapi naha pinarakaeun dijieun sorangan. Allah nitah jujur tapi naha gedebul sumbing sorangan. Allah nitah ka ibu hade tapi naha goreng sok hiji. Nu dipelak adalah pare tapi cuput milu. Mata kurang perang teh lain jeung batur, perang teh jeung awak sorangan. Mata kurang mata rahaya, nangko kagorengan batur da urang ge boga kagorengan sarupa jiga batur. Ngan kuring mah keur ditutupan ku ceramahna, ditutupan ku bajuna. Mata ku ustad rata-rata mun nyeun kasalahan teh piraku da ustad. Bener ya? Pesek awak urang teh sok pesek. Nah geus bener, awak urang teh jeung Allah cantang tuh. Hah, riweuh hirup teh. Tuh di sawah oge aya belut. Saha eta sifat belut? Loor. Geus beunang ge dikencarkeun, hese ditewak deui. Belut loor, loba janji tanpa bukti, loba waos nyorostoh tanpa buktos, ari ngomong demi rakyat ternyata bedet sorangan. Belut sia mah. Ada urang ngomongkeun belut. Sedangkan hirup hampura naon ukur dipikalegeh, ukur disebut batu. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Jangan di pejabat eueuh rakyat, nyarek mimpin cucumu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Moal jadi presiden, moal jadi gubernur, moal jadi bupati, moal jadi camat, moal jadi kades tanpa didukung ku leungeun rakyat. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Baik, orang ngomong kayak gede, pejabat ini. Mutualisme jelema teh silih pika butuh jadi gede teh karena aya nu leutik, mata geus gede kudunya kanu harus hirup lamun gitu. Ini mau ikut nyalon jangan heueuh mobil dibukakeun abdi teh caeun kumaha we ah. Nah, hari geus jadi rakyat hayang pangikuat hese loba alasan nu geloge leuwih ti sibuk. Tong sok kitu, hirup mah butuh ku batur, mata kula coba-coba goreng je. Bener ya. Bos Erwin. Beunghar sehat ya, da lain dirina, tapi aya doa jelema nu ditulunganan. Teu percaya sa. Nana gerhana bisa ceramah di tempat tong dihormat, tong diajenan, bahkan bedituna tong disanyu entong. Nama gejeng entong aya dua nu berjasa, hiji jamaah, dua bos Erwin nu ngulem. Jamaah aya nu ngulem eueuh, deuk naon urang ka dieu? Nu ngulem aya jamaah eueuh, ngarek ngomong jeung temok. Ternyata jadi jelema gede teh tinu leutik, mata kurang geus gede, tong sok api-api poho kanu leutik atuh lur.
Kadio batak hate katilo lamun jelema geus hatena alus punten anjing wae bisa ngaharewas jadi ilmu da kuring mah pangijing anjing teh punten we cite pun guru alamur nyebut gelo rada gelo sanana gerhana nyebut gelo manya anjing guruna ulama nyieun kitab Bulughul Maram jilid kahiji hadis nomor kahiji geura toong bab naon eta bab toharoh bab dilamat ku anjing cek dina kitab Bulughul Maram jilid kahiji hadis nomor kahiji lamun wawadahan atawa sarung diletak ku bibir anjing maka kumbah ku 7 kali make taneun tah bawa kana alam hirup sanajisna baham anjing masih kan bisa dikumbah ku 7 kali kalau make taneun tapi najisna baham manusia mun geus nyarikeun hate batur dengan paantal apa padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanyerian batur. Salamatul insan min khib dilisan salamat jelema gumantu bisa jeung teu ngajaga eta ayeuna dia ngaledek wae heuh kurumu jelema jangkung ti mana cara ge kalau jelema montok betokok bari pondok ieu teh Allah tawadrem atuh batur teh nyopot pager cebrol kana tarang urang jadi batur neungeul urang lain kahayangna bungan bilir urang ngahina jeung nyaci ka baturna. Ratu moal ngahukum, raja moal dipiksa, hukuman ditangki amal perbuatan diri orang sewang. Kena karena hati saya itu. Tadi ya. Ya. Katilo, jelema nu kosong hati mah, ieu we atuh logikana. Ieu gelas ya. Ini gelas itu. Nyaho. Di jerona aya cai. Ya teh gelas antep gelasna piceun caina gentos ku madu jing kurang diajar mikir ya teh gelas eusina cai paling lamun ieu dina awak botol aqua hargana 3.000 piceun caina ganti ku madu hargana jadi 100.000 ternyata jelema teh entong nempokana cangkang tapi tempo aya eusi di jero cangkang nu kuring-kuringan di jero kurung naon korong asli nama nu kuring-kuringan di jero kurung geus sakapeung mah korong ai korong leutik rujit mincinit ngan pingga geuleheun dan steker kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot tina irung teh sudi ngadeukeut tahajud minang duha minang Quran katalar hadis kaaji ngaran kitab ararapal riya we saeutik ditolak sapajodogan korong Allah kadua karung itu nu seueur kuat geunah we eta seuri tanpa hutang teh kalau mun belah dia sinetron dan pempet gana ingatan setoran disuka karung ai karung teh wadah runtah saha nu jadi karung saha nu jadi wadah runtah tah ustad teh wadah runtah nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho nu resep nu ngewa teu kudu direk deuk resep silahkan deuk ngewa mangsa bodoh nu penting mah agama nepi Pak deuk diguguk prek geunah teu naon dah hidayah malah nu kuring lamun jelema keur maksiat dieureunkeun ku Pak Ustad Ridwan bakal nyebut fanatik ka Pak Ustad fanatik Ustad kumaha dewek we tapi lamun jelema keur maksiat dieureunkeun ku Allah teu saha nu dituduh ibu loba ngomongkeun batur ceuk kuring teh ibu teu kengeng teh dosa teh gibah kumaha ibu kumaha dewek we kalau tuh ku Allah dibere jadi huntu aweun ngomong pan cager kaldos ibu resep teuing kana gosip teu kaur aya gosip didenge sarekan nego kuring teh dina ceramah teu kengeng ibu ngupingkeun gosip teh hayang doraka kumaha ceuk ibu ya lag-lag ku aing neraka eureunkeun ku Allah dibere budeg cobaan bapak ngobrol jeung nu budeg capek bapak galak ka pamajikan tujah teh tujang tajong sing sabar ibu engke ku Allah dieureunkeun dibere leun pangkieu tinggal bikin bujur ibu kok jejak mau terjeplay harita kene nu bakal ngeureunkeun kamaksiatan bapak tong capek kuring tong capek aya Allah nu bakal ngeureunkeun mata ceramah tong nyarekan batur engke ku Allah dieureunkeunna ku urang mah manusia biasa bener ya lah tuh jelema nu kosong hate ieu mah karek bab hate kalau ceramah teh moal ka jauh eta we lah jelema nu kosong hate bakal bisa silih ajen nah habat kudu diurang silih ajenan kudu ibu silih ajenan lalaki jeung awewe jeung lalaki silih ajenan borosot budak
Coba rumah tangga 7 tahun tapi sesil ajenan paling bijil ge anak kucing. Kusilih ajenan aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, ampura NU boga dalil aro aita ladzi yukadibu bidin, Persis boga dalil aro aita ladzi yukadibu bidin, Muhammadiyah boga dalil aro aita ladzi yukadibu bidin, kabeh sarua dalilna tinggal mana gawe. Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama nyatana jalma nu ngantep ka budak yatim, Persisnya aka yatim, Muhammadiyahnya aka yatim, NU-nya aka yatim, teu kudu parbut dalil, garawe dumasartina dalil sewang-sewangan. Weh. Padahal atuh di urang beda wajar. Ini Ciamis, iya Indonesia, lain arah. Taroskeun ka Ustaz Ridwan, di Arab kumis pondok janggut panjang, sunah Rasul abdi ge nyaho. Sunah Rasul di Arab teh kumis pondok janggut panjang, ngan ulah coba-coba nyebut bidah ka urang. Bidah euy na gerhana, nah kumis janggut teu jadi. Paksakeun maneh ge biar aku kumis me ditapalkeun. Di Arab barang dahar ku tilu ramo nu dicokot adalah korma, di Ciamis barang dahar tilu ramo nu dibikeun angin kaca. Kartos kecuali lah menyokot korma pek ku tilu ramo ai jeung angin kaca mah ku senok. Oh nyata bid'ah daeuh zaman Nabi na senok teh hayang kana neraka, maknya Allah Rahman Rahim ngasupkeun ka neraka ku senok. Sing relevan. Di Arab ngong adan langsung komat meujeuh. Sama kejeng maju disiplin dina ibadah jam 5 jelema geus ngawalan di masjid. Di Ciamis ngong adang langsung komat di luar. Pantak nolol orang NU Kiai Haji Hasyim Al As'ari nyiptakeun metodologi studi Islam disebut MSI, ngagunakeun budaya na sewang-sewangan ngahariring ban aki-aki eling ari ngomah muslim ayo orang berjalan dami kabutut salat subuh ayat setengah genep maghrib. NU mah bersatu dengan budaya rakyat, mata metode orang NU adalah dengan budaya rakyat. Hartos lamun ditempo tinangaran NU Nahdlatul Ulama, pengikut para ulama, Persis Persatuan Islam, Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi, dia adalah pengikut. Tinangaran geus aralus Pak, tinggal bukti di negara we. Nah, pasti barareda ibu, pasti beda. Maraban hayam ge Ciamis jeung Cianjur beda. Palingan di Cianjur hayam ge alus komporona teh ngelup nepi ka handap dan ditempo teh tina maraban atuh. Maraban urang Cianjur mah kur titi-titi. Pak Ustaz Ridwan ceramah di Cianjur di Bahanan hayam pelung dibawa ka dieu da komporona teh pono geus. Ternyata maraban bari miniran minantu teu usaha bari geus lila hayang datang kur tetetet bener hayang barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu paingan kongkorong kodok si goreng dicekek ku minantuna. Bahasa wae geus beda. Lamun urang teu bisa silih ajeuna narek pasean nepi ka ira. Bener ya? Ampun ya. Ibnu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bekeun. Ibnu hiji subhana rabbiyal azim bekeun. Tanu katilu nu pun cekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Ibnu hiji diotak-otak silahkan. Ibnu hiji dijecankeun pek gerak rabu ku sararea lamun aya jelema atahiyat bari meureub. Oh. Eta mah juga hayang dikepret ku malaikat. Maka negara urang teh boga nilai persatuan dan aya polisi, aya TNI, aya Kades, aya ajengan bersatu cicing dengan tugasna. Bapak TNI tugasna nyiapkeun bendera. Omoro sangsaka merah putih. Bagian polisi entong kelebe. Ketika bayang lamun kelebe. Mangga urang hormat bendera. Al-Fatihah banyak kitu. Bagian polisi, bagian TNI lapor, sarua tegeung soranana ge lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawab ku camat laksanakan.
teu kabayang lamun kelebeh mangga we lajeng. Tah engke Ustad mah Pak Ustad Ridwan kuring golongan kiai entong hayang naikkeun bendera, tong hayang maca undang-undang bagian ngadoa. Da lentong tah teu kabayang lamun polisi ngadoa. Ya Allah, dikepret ku malaikat. Da karakter polisi boga aturan ngaranna catur prasetya. Lamun TNI disebut sabta marga. Leres Pak? Untung bener. Lamun salah sieun ditewak. Wawag dawag gede sora, itulah polisi. Dan tugas bagian lewat penjahat. Wibawa negara teh aya di polisi, aya di TNI. Wibawa agama aya di ajengan. Mata lamun ajengan jeung ajengan parasea leungit wibawa agama. Lamun TNI jeung polisi parasea leungit wibawa nagarana. Mata lahirlah desa babin mas jeung babinsa supaya bersatu. Keren. Kebayang TNI ngadoa mod. Tah mun disimpulkeun Ustad ya TNI, polisi, pan minta doa maka saha? Ka Ustad. Ustad Ridwan, abdi bade testing ke Akademi Militer, doakeun ya, doakeun ke Ustad Ridwan. Oh, Pakades, abdi ge bade nyalon, doakeun. Tuh, mareta doa eta ka Ustad, mata geus jaradi teh tos sapopohokeun Ustad atuh. Mata wajar alamun Ustad panggih jeung Kades, aya meureun. Agak kurang mah ya dewan datang ka imah nganeta doa tara maka didoakeun sieun teu ka harti geus jadi masuk ngiles ya Ustad teh ya derajat paling luhur mata ulah ngarendahkeun ka abdi teh Bu lamun ieu neng-nengan jodoh talung ka Ustad mah lentong beda jeung TNI geura nyangu siap 86 ngomong polisi mah geus nyangu acan priet ditilang geura. Coba Ustad bijaksana tos nyangu umi teu acan abi wios urang puasa matak begung awak geura cicing dina tugasna masing-masing kakara disebut silih ajenan, silih hargaan, silih hormat menghormati didinya balegna agama teh sahingga al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan perbedaan di antara umat kami ulah jadi laknat tapi kudu jadi rahmat. Kenapa namun gitu yuk? Ini masa aing wae orang bener mah mana masalah. Ya bangkongnya. Aja masalah ngaku salah, nu bener. Aja mah bener ngaku bener mah nya sombong. Jadi masalah ngaku salah bener. Aja mah bener ngaku bener. Ya salah. Jadi masalah ngaku salah, salah jang. Rumah we abdi malepat. Ulah juga Saiful Jamil nyalahkeun lagu batur ai manehna kerebek. Lesti ini ngalagu alus cek Saiful Jamil kurang cengkok kirang pas tekul Saiful Jamil nyanyi galeng karena ceuli lagi beunah kana si Lesti matak jelema nu ngomentar cantang tuh lebih alus nu dikomentar cantang tuh lebih alus jalma anu dikomentarna matak tong sok loba ngomentar batur urang mah lain pelaku tuh balik jadi kades teh kecakan ke bapak 2 poe bengek ya mah harga cengek mahal Prabowo disalahkeun balik jadi presiden harga cengek kuat mahal melak lain nyalakeun batur ya mata alam perbedaan itu adalah wajar. Ustad Barareda beda nyata mamah yang ngulung Ustad teh anu bari curhat mamah dede dan mamah dede mah bagianna curhat dong mah curhat dong iya dong mah surga abi mah nyeburutnya tuh usaha pek omongkeun ka mamah dede lamun ngomong ka urang haream teu bisa jawabanana mamang ulun selamat hayang pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok beh dituna kitab lagi Al-Marugi Ibnu Katsir Ustad Adi Hidayat mamang hayang ulun selamat anu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq mamang hayang keur viral jeung tukang teh Gus Miftah mamang hayang nu koloteun Pak Ustad Ridwan mamang hayang nu jiga ojek online urang mamang hayang nu jiga preman Evi Effendi mamang hayang anu main-main filsafat Ustad Uscu Najmudin di Persis mamang hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abu Yamuhyiddin di Sumedang hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Afif silahkan gumantung karesep ulah ngarasa diri ieu mah Ustad urang jago urang di akhirat mah eueuh kitu eueuh
kabeh hargaan atuh bener Bu. Mama ngulum ceramah hayang lentong agi melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, bisa hadir di Ciamis. Bagaimana Ibu senang berjumpa ya, Ibu senang tapi yang kurang senang karena Ibu geus kalolot. Itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Mohon maaf, ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi karunya Kabos Erwin kudu ngamplok kaduaan. Gimana tong? Mama ngulum ceramah hayang nu bari nyanyi. Ayat Kiai Haji Ustaz Jejen orang Tasik. Ternyata hayang anu deket-deket Roma atau asli masa Roma mah dakwah sambil bernyanyi Pak. Mun aya bahasa inna akramakum indallahi atqakum ku Roma dinyanyikeun. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Oma tuh penggemar dangdut kabeh gitu. Roma berdakwah sambil bernyanyi, silahkan rangkeun istri solihah ku nyanyi. Setiap keindahan ngapa ya langsung ngajak sendiri ya yang tampak oleh mata. Roma mah berdakwah sambil bernyanyi, turutannya ke kuring kabengek-bengek kalain bagianan mata geus we tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang dina tugas masing-masing. Mama ngolong ceramahna membari nyanyi mah geus tah Roma Irama disebut raja dangdut eta teh sejarahna di lagu. Lamun aya Pak Polisi lagu tina panggung tegas lagu gubrak, aduh Roma mah gubrak, aduh geus ka sini aya cengkokan. Bapak TNI lagu gubrak, wow Roma Irama gubrak, wow tentang lamun nana gerhana jadi kenek rada halus orangna tarik. Bandung, Tasik, Ciamis, jua deui ceu, mah jadi kenek. Bayang lamun Roma jadi kenek. Anjir. Asik. Ciamis, jua deui. Gang Mustami baru raung Al-Fatihah. Jalma teh kudu cicing dina bagianana masing. Mama ngulang ceramahna hayang nu make budaya pek. Tabeuna wayang golek. Dakwah sambil berbudaya. Nah ari wayang dakwah toh filosofi wayang. Semar yawe nangun aja karena tunuh semar kuncung dan narwulung ngeluk semarna gebau lengit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangger disatriakan tuh aya ibu-ibu nu deket tihang berharewosan abdi mah boga ilmu gatot kaca sak pangrumu jadi kadenge nu ngomongkeun teh itu tuh nu keur kieu cenah ngomongna teh teu sangka sanana gerhana mah keur kaset alus sorana bari teuing kitu teh waduh teh lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna yang elek jadi satria tujuan hirup urang jadi satria di mana jadi satria tuh di akhirat jelema nu hayang jadi satria lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna yang elek jadi satria leungitkeun ka hayang diri hadirkeun ka hayang Allah leungitkeun kaputusan diri nu aya kaputusan Allah leungitkeun sifat diri nu aya sifatna Gusti wah aya
Ning kunjung Semar 360 tilu jeung genep salapan tambah salapan 80 ternyata paingan Semar mah bijaksana nyahan asihan dedehan seuri kanu baeut mere kanu pedit nanya kanu tara Asmaul Husna aya nasirah dari urang geuleuhan rujitan cuaan ngewaan teuing Asmaul Husna teuing sifat sah tuh maka beda teh keun bae aya versi tuluikeun aya NU teraskeun aya Muhammadiyah lajengkeun aya jamaah tabligh nu 3 poe 3 penting sok cicing di masjid ninggalkeun anak pamajikan keun bahaya ai sanggupeun teu kudu digeunggeurkeun ku bapak batur eukeun bapak henteu di mana nenek gituan tong kitu bah oh tatangga dicadar ibu tah bibir nenek dicadar eta teh burger ka ditu teh coba tarik ke kesimpulan hate nyai maneh mah bisa dicadar alhamdulillah sing istiqomah kan hampura mama can bisa ka ditu genah ka dirina laos nenek dicadar tinggal tukang gorengan hate teh gerak piceun heuleuh ya lalakon kahirupan manusia teh ternyata ngalaman ngaran orok lu sekena bebihitan ibu teh ngalaman orok kuring ngalaman jadi orok ngan di budak kurang kudu diajar bapak isin kuring isin ibu ge bakal isin budak nyaho Quran teu nyaho hadis teu osok ngaji tara salat boro-boro ka masjid teu leket tapi sajam pasea budak leutik 5 menit bakal lengkap ayeuna urang nyaho Quran baca apal hadis ngaji apal kitab oke salat osok ka masjid leket pengajian geunang boro-boro jeung tatangga boro-boro jeung baraya ibu pasea jeung salaki 7 poe carayaan aya naon di eta budak teu apal Quran teu apal hadis tapi budak pasea sajam pakaleng-kaleng aya nu mahal Pak yuladu alal fitrah kasucian si jiwana kunaon atuh aya awak Quran apal hadis apal tapi lamun pasea tuluy-tuluyan geus leungit kapitrohan jiwa nu aya kakotoran jiwa Allah cenah euy ieu ceramah lah bisi geus barosan balik lah bisi Allah nyiptakeun manusia di diri manusia maka sifatna dikandung heula usaha dikandung ku indung 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora euy 8 bulan sang kocea sang gudungda mun ibu ditanya ripuh ngandung teh jawab ibu ripuh palebah mana ripuna nangkuban sosin ditu nyangigir sosin bahe nang karak sidekan eungat kupingkeun bapak supaya salaki ngarasakeun ya mau keur ngandung der beger cucungik si eta bulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang kocea sang gudungna korosot budak ka alam dunya kuyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranana nyawa ibu ditanonkeun ka pangeran melaan saha melaan anak ya teu bisa ngalahirkeun di imah bawa ka bidan nyokot solusi nyieun nyokot gunting dikeureut ibu krak tinggal bapak nalika kuring nyebutkeun krak ibu-ibu murika puluh-puluh nah ai palebah dieu kieu we sabab bapak teu ngalaman digunting krak ngeus digunting cokot budakna di jero patuangan didudut balina dikeluarkeun ngeus keluar ditanya hoyong gaduh turunan keneh hoyong alat pensteril kandungan dilelepkeun kana jero patuangan nyarina kana mun-munan ngajar-ajar kesan sabada kieu nyawa ditanun ke pangeran melaan saha melaan anak paingan ku Allah dihargaan umaha indung kakara abuka bapak matak paingan dina kahirupan dunya sahebat-hebatna polisi sahebat-hebatna TNI hampura penjahat sieun ku polisi penjahat sieun ku TNI tapi bapak polisi aya kasieun ku pamajikan tuh Kak Ustaz Ridwan ceramah Pak Ustaz Ridwan lantang demi Allah tapi sok laju lantang telat balik jika telat balik mau sekali kali deui mah umaha patak bapak-bapak boga masalah jeung kaum ibu-ibu tong wawanianan kaum ibu-ibu malah jeung bapak-bapak mah boga masalah 5 menit anggeus mah atas tong dibahas beres tah lamun jeung ieu tah
boro-boro 5 menit 20 tahun ka tukang dibahas kene ya maneh baheula lagi telat balik ke geuning beger 20 tahun ka tukang dibahas kene sabaraha giga eta memori. Di dia lalaki nu kudu ngarti matak lalaki mengakal karena pamajikan ngakel lalaki ngarah pamajikan ngari hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan cing tong koprok pada ieu teh ceramah patojaniyah jeung awak urang ge ngan kabok keun ge urang kitu keun hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan baeudna ibu nu salah lain ibu tah bebengok salaki nu kurang rasiko patak bapak-bapak kudu bijak dina kahirupan mun pamajikan baeud entong ditanya kunaon mah baeud pasti jawabanna ku sia beuki pasea nanya na awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringan geus kosong beasna toong licik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus depok tengahna toong duit ge galetekan 10.000 wajar baeud cabut ku bapak 2 juta pikeun kanu keur baeud mah atos tong baeud tak ya acis 2 juta jugna ku lain jadi kahayangna kadenge ceramah di kieu tah dia imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya kan eta nu dikitu hayang nyaho kiceuk kieu mah keun lalaki merhatikeun ka pamajikan apan proses hayang boga budak soleh teh salaki jeung pamajikan kudu saroleh keun we ke budak mah geus soleh urang wacan soleh ngan ibu oge nah bapak nu meunang ayo ibu oge imah pageuh baju teh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan boga kewajiban hareupeun anak kudu nembogeun contoh ka salaki narimakeun lo salaki datang rengkuh hulu teh rengkuh lain kieu wae masalah kita tuh lo salaki datang rengkuh ieu teh bapak geuning sumpi sing hade ngocobrol teh sing hade keperihan pidato hese ceramah teu bisa atuh balik-balik ngomong ka salaki bapak geuning sumpi ceklan leungeuna suntangan eta gerak kamerakar suntangan gek biuk salaki teh henteu ujug-ujug ka imah cirina hareudang cicing dina tepas cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula pikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka teu jiga nu amis ternyata nu amis lain gula tapi nu amis teh budi ibu ka salaki lain wel-wel mikir hareupeun anak merek contoh kitu teh hareupeun anak ngeus sarupa kitu lu atlet ke ngobrol copot jimpo usap heula ke sana bapak beli acana tepan mangga ka jamban bikeun odol sabun jeung anukna leos bapak kacai naon sejang we leos bapak kacai tekul mani tong dibaturan anda keluar dicai siapkeun ibu sarung koko jeung kopiah kumaha we bagikan raja tekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunanana naon ieu gerak nyuuh na pok diajar pidato bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cenciman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi sanjungan abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasak pamajikan can bisa nyugemakeun jadi salaki punten ibu mulai ngadengeun ceramah nepi bibir urang kata bocah petangna cenah juga tah hampura Pak Ustaz Ridwan hampura Pak murid hampura ieu ibu-ibu surak teh ku eueuh nu kitu masalah kita datang langsung nanggung hareupeun anak duit tapi kata tobat eta tina duit kata kurang mah punten deuk ditawaran ka urang Tasik ditawaran urang Ciamis ditawaran urang Bandung moal wak ka gacikna piganjang nampak persyaratan abdi mah ngan hiji deuk nyaman awewe nu teu beuki duit hareupeun anak kitu peta teh dadeuk nyontohan kanu jadi anak adalah saksi inung bapak adalah contoh hayang boga budak soleh inung bapak saksina inung bapak contohna anak sebagai saksi telah dikira pan hayang boga budak soleh
barilah mau dipikir-pikir ngurus budak jeung ngurus hayam da talung mene miara hayam ayam diloloh kuut bijeu nog 2000 coba budak kurang tuang nu alus-alus anjing-anjing nog juk dagangku itu berharga. Lamun tanpa agama budak kurang, tanpa soleh budak kurang, tanpa pesantren budak kurang, tanpa didikku agama budak kurang, musuh nu paling nyata inna min ajwajikum wa auladukum fitnah, anak jeung pamajikan jadi musuh terbesar. Rengkeun ya. Pan kata ditanya anjeun tengah didik teu bab ditiungna cek salaki tengah didik Gusti kumaha cing ibu wadol Gusti ni tadi tiung bari tara mere tuh musuh ieu ngadidik teu anjeun ngajina mata teangan lalaki nu bener-bener nyaah ka ibu lahir jeung batin dunya akhirat nu kieu lalaki mah nah ngebaca sesuai kana TV ngal netepan teangan lalaki nu kitu mah simpen HP tah Quran teangan lalaki nu kitu mah nah geus salat tarawih wiridan teangan lalaki kitu aya Allah maka jeung Allah tah pecakan ibu bapak geus mah kadenge ceramah penting bae ngebaca sesuai kana TV aran hayang salat moal teu ngalawan fanatik sia mah geus pengajian adon burger. Inung bapak adalah contoh anak sebagai taksina dititah ku inung gugu neng dititah ku bapak gugu keneng naha ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murka inung bapak ulah ari ku kabogoh dae nanti ya ketemuan di makam bada Isa deuk naon deuk murebkeun ari ku inung rada hese dititah ku bapak rada hese dititah ari ku bebengok kabogoh nepi ka garcek gablok jasa naon kabogoh ukur ngarungsingkeun inung mah neng gering kolot anu ngabiayaan neng hayang sakola kolot ngajual sawah neng hayang baju alus belaan kolot teu meuli baju neng hayang dahar ngeunah belaan kolot teu dahar bener Pak kok kabogoh aing mah kabogoh mah ngaliurkeun pira kadar kieu kabogoh kamu udah makan belum kirim beas Udin lain katanya dahar acan makan cinta keluar air mata maka makan sangu maka minumnya air susu sehat nu makan cinta mah batin bro dari bobogohan mah kamu plase wadul bungkul ketot ditajong lalakina teh garcek kamu seki aing rujiat impah budak aweuna kagoda iya ke puskesmas ya kamu perhatian sama aku coba nugas kolot kieu tah cetot ditajong kumaha jeung salaki eta batu eta cokor naon atuh bobogohan saruana ya ge lamun di apelan teh anak teu ngarokok dompet tinggalin kumaha ceuk ibu ieu we cek sa abi heula coba geus kolot kieu nah teu ngarokok duit eueuh eureun teh bese batur oge aya perubahan genit-genitan mau motor butut beberek pekan sur hujan mogok dorong keduaan kumaha ngomongna ieun diaan coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajeng harita kana dijejak motorna ganti coba ieu oge atuh bobogohan wadulah matak nyaah anu sajati adalah nyaah inung bapak kanu jadi anak bodoh nyaah ku bodona teu balik nyaah ku teu balikna bener ge nyaah ku benerna bener awarga teh ternyata nantukeun sawarga akhirat teh aya di dunya sawarga akhirat teh keur nantukeun sawarga akhirat ternyata aya di dunya ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak maka hayang ka sawarga di akhirat sing harade ka inung bapak ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon teu boga hiji waktu ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik kolot teh geus ruku Bandung rak lumah katuruban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutumul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk hade ka kolot ajeuna mun pangmangpeun keur araraya anya kahayangna naon nu jadi karesepna bere anak mere rezeki ka inung bapana maka Allah nyadiakeun rezeki keur anakna anak ngabahagiakeun kolotna maka Allah ngabahagiakeun anakna kuring marada yakin lain rada yakin kunaon Bos Erwin Beunghar aya nu nyururung cai panon tengah peuting kolotna ngadoakeun ka diri
kunaon bapak polisi jadi polisi aya tengah penting anu nyurulung caipanon ceurik ngadoakeun martabat dan derajat anakna. Kunaon bapak TNI jadi TNI aya kolot nu ngadoakeun anak nana gerhana bisa kieu jujur kolot anu pangheulana bebela awak kuring bener masing harada gak kuring mah dipersembahkeun kamajuan juruk teker kolot. Ibu beli sate 20 pantara didahar kabeh dituang 5 di bawah 15 nah maka yang dituang 5 ke awak ibu lu 15 ke anaknya otak kuring ge Bos Erwin mau tuang di dia dek di bawah ingat kakolot kakolot kuring ge lamun jajan di restoran beli sate 20 dituang 5 di bawah 15 ingat ke anak wajar enak kuring 40 tahun pun bapak 87 wajar lamun anak perhatikan kolot mau tuang dek di bawah di dahar di dia paling sate 2 siki pan di bawah mah 20 dek nurutan kanya kolot ke anak mun ibu init-initan kamana we pan anak sok ditanya oleh nyai hoyong dikintu naon kumaha bener budak baheula goyobor comro misro ibu tepan meuli goyobor comro misro bikin ke anak melaan beuteung anak nepi ka ibu lapar wajar kuring kita dinanya cinta pak hoyong dikitu naon ku abdi amanah cenah maneh ceramah ka Ciamis ai kamari cenah mewarang inang di mana Tasik ai Dodo Garut ai Wajid Sililin ari Borondong Majalaya ai ayeuna Ciamis teuing cinta pak naon tak kira-kira Pak emping Ciamis teh cing bejaan naon atuh oh galeno oh cing teh pameureun galeno karek meureun da acan katemu dina dusna atuh meureun galeno cing teh bade bapak nu kitu galeno oh cenah karesek cing teh arek bapak cau wah teh Ciamis mah cau lagi moal teu gede tapunten uleut ti mereka teh potong diasupkeun cing teh arek wajib pak bade isuk jam 8 berang di dahar jeung cain teh anu haneut mangka geus diomongkeun lamun eueuh tidak arek kuah-kuah pak omong tidak arek bolu siap sapasi ada hiji nah cenah tuh kira-kira aya anak mereka kolotkan sapasi hiji karena diberi ceramah setengah jam beak tak anu dapur Abdul yang kita kuring teh kana jam 3-an 3 subuh pun bapak mah tara kulem na kursi we ngajepat sing teh panah hateu kulem nungguan maneh hariwang tuh sabager-bagerna kuring anggar kolot mah hariwang terus pak berat bapak boga anak can mulang dah hariwang bapak tah keur ngagantian hariwang teh eta dus ampun anak soleh teh budak nu patuh ka indung bapak dua budak nu soleh teu kumaha lain ukur wawuh ka indung bapak tapi budak soleh ge kudu wawuh ka nabina artuna akhlak nabi dipraktekkeun dina hirupna di Ciamis kalau bapak santren hayang wawuh jeung pagawean nabi hayang wawuh jeung akhlak nabi didik ku agama pikeun ka pasantren tong masantren ka Bandung urang Ciamis mah tong masantren ka Jawa urang Ciamis mah tong masantren ka Karawang urang Ciamis mah Ciamis bakal gede hanya ku orang Ciamis eta sorang terus matak ngahargaan oge ulah sok kahargaan nu jauh na nagarana mah jauh pak tong dihargaan di Bandung datang ka dieu diulem 2 dibayar nu kudu dihargaan sebenarnya ustad setempat ngahina ya ka ustad kesaha ibu nu ngaosna ustad kukut we kalau coba kanu jauh lu kare ieu mah jauh datang ka dieu ibu maot didoakeun ku saha kudu deket bener ibu teu boga duit ngeclok ka saha tuh nah maka jeung ngahormat teu jauh aya nu deket dipopohokeun matak lamun TNI jeung polisi dihargaan punten hansipke kudu sarua sabab hansip teh kepanjang tanganan dari TNI dan polisi ieu mangaledek hansip nyebutna tentara rakati inung tentaraku geuning tong kitu wawuhkeun kana akhlak Kangjeng Nabi kumaha ari akhlak Nabi wah pak di bahasa ayeuna moal anggeus mun da aya ka Ustaz Ridwan pakna ahlina pakana geuneh ibu datangan sorobot jamaahna sorobot anjeunna nalika keur ceramah bakal nerangkeun akhlak Nabi ti anu pikaeur pikabitaeun kabeh
supaya budak apal kana bina sing wawuh kana akhlak. Hello, wawuhkeun ka Allah bicara ibadah. Nah, maka contohan ibadah anak teh. Contoh tuh ka inung bapak hade ka nabi akhlakna ka Allah ku ibadah. Nah, waktu sholat aya wajar kolot jang kade netepan ti subuh nepi ka isya, jang kade ngaos, jang kade. Jadi itu bahasa kolot ka anak teh kudu seperti itu. Sok simpulkeun ku ibu, hade ka indung, hade ka nabi, hade ka Gusti Allah, hade ka indung ku patuh ka indung, hade ka nabi ku hade akhlak, hade ka Allah ku ibadah. Berikan hade ka indung ku patuh, hade ka nabi ku akhlak, hade ka Allah ku ibadah. Cara hirup bisa sampurna. Ngesan jam 11 anak kumah urang nu ceramah lagi pembayar lagi teh protes nah hiji nu lajur sajam setengah naik ke setengah 10 anak jam 11 cukup sejam setengah tong riung. Wah bo oh sono kene oh ibu nu sono ngan urang teh sono ujung sono kene namun gitu budak ngora ngomong sono rada eudeuh gitu ieu ke sekolah nyebut sono hoream. Nah yang nepikat jam sabaraha oh yang nepikat 12 urang saksian tuh jadi bantu paling ditu nu hoyong nepi yang 12 ibu keun antepan sorangan urang balik we kan nepikat jam 12 ayeuna teh Muharram ongkoh Muharram teh tahun baru Islam kudu rada era hari Muharram ke tahun baru Islam hari hate lama bersemi kembali tak kade lamun tahun baru Islam lain sakadar eling tahun baru Islam tapi urang ge kudu sadar kudu aya perubahan dina hate ku kaislaman nu pedit sing bager nu kedul jadi daek nu salah jadi bener nu goreng jadi alus tak eta tahun baru Islam teh hate kudu baru ulah tahun baru meneng hari hate lama anggar keneh tak gitu lebih hatur keho asa kakara sepanjang pengajian jamaah nyarek lulusan keho lah teuing ream begitu mengkapi hatur boboh sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasubun meninggali duli pamrih hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lahpana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang sinetik sedebaran sari tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.